stasiun kieu. Anjir, naon euy miruas. Anjir, goblok aing. Hujan masuk di paratu. Mbak ieu pegawean loba di itu. Gawean nu aya halal lah. Nyarian barudak ka dieu kan stasiun kieu. Ari maneh sok sayo rakanta tadi urang jeung maneh. Oh, oge maneh deut Aing sampai ieu can kepanggih jeung si kowe cin. Lange buan sarua. Aya dengan ayam lah mang disamperkeun. Heeh, hayu lah. We. Jir stasiun kieu kamarana nya. Teuing bukan. Tonton lagi di kunci cin. Ieu bawa eueuh ka mana nya? Aya diomong nang ya reueuh. Iseun itu. Cin. Tuh itu tuh, aya tuh sisi balong tuh. Mana? Tuh itu tuh. Oh, heueuh. Jir dut, aya nama orang timbul, balongna dut. Heeh. Sebenarnya enggak bisa kadeuleuan. Tah dut, lah ieu dut. Aya Anjir, naon euy miruas. Anjir, ini usah saha. Cik kembah itu juga barudak. Awas ku aing heureun aing. Anjir, eueuh. Cing ka dia ku aing. Anjir, itu tuh. Anjir cin, si kowe lagi eueuh. Mau ka mana ge tadi ke didinya? Anjir eueuh cin. Mau ka mana nya euy? Awas ku aing beuleuh teh. Siang ngeurus aing teh. Anjir, goblok aing mah we ka aing ngalambatan ka orang aing ngababuk deh. Da yang nimpul ke aing tadi teh nya. Mana ada gegoroan ke orang awan nu nembalan teh. Bapan aing teh kadenge tuh, usaha pancoran teh kadenge. Oh, geus we atuh hampura aing hampura atuh. Nah, atuh maneh ka dieu. Ayo ka dieu tuh, yuk. Ari maneh keur naon di dieu? Pan urang teh
yang geus pagelan ieu di dia pan urang di mah bapak urang kau. Oh, terus kawa urang jeung indung urang. Anjir we, orang bisa ngendong di imah mana atau indung bapak maneh mah? Pan urang teh maranan ka dieu maneh mah nya maneh ngendong di urang. Ah, dut denge-denge teh si Kowi maranan-maranan kos nu payu wae. Geus ah dari di dia. Tuh, sia mah kebaturan teh maneh turun bantuan pisan cin. Bagus orang dari yuk lah hujannya. Emang wa mana ya acaranan gitu we pada bapak mana jeung indung mana kadari itu? Ah, biasa we cin acara keluarga kan urang mah hoream we ka ditu ngiluna. Anjir, sing horeng boga keluarga geuning. Boro-boro jelema dut caro oge boga keluarga. Sok mimitina rek manjang. Aing udah pilancekeunna ngajak we pasea cin. Di aing boga pi adeueun juga maneh. Ih, bokong teh tapi jodohkeun nih adi maneh. Ke bager urang ka maneh. Teu kudu ngadaguan kawin jeung adik urang, bager mati ayeuna we atuh. Ah, embung bisa teh kajodohkeun. Namanya bager teh ayeuna teh rugi gede aing. Aduh, sia nanti kan kitu.